Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan kaludeng. Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Sakeutike teu nyangka bakal papisah, belum nyamer munggel tangkal pangharpan. Wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, indah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 Srepet, bedogna ngolebat di handap, rek ngahanca babaje. Pakarma rikat luncat kaluhur, bari satekah polah bedogna rek dipake narok kana sirah nu jadi lawan. Orokaya Yuda leuwih surti kana pibalayeun, manehna ukur ngagilekeun sirahna. Bedog Pakarma benang di babu. Bedog Yuda nyusul tepus ngudag badan Pakarma anu keur ngoleweng, kageweungkeun ku tanaga benturan bedog Yuda. Ngan untungna Pakarma masih kene bisa ngawasa dirina. Waktu bedog Yuda ngolebat rek ngahanca badana, Pakarma geus bisa ngagerakeun bedogna pikeun nakis bedog anu jadi lawan. Trang! Dua bedog diadu deui. Sakali ieu mah Pakarma teh ngagunakeun tanaga sapinuhna. Sanajan badana sasatkeun teu nincak kana taneuh akibat gerakan luncatna tadi, sabab mun teu kitu ulah-ulah nasib manehna ngan saukur anggeus samet dinya jadi korban bedog lawan. Atuh pangaruh ka Yuda lain deui hebatna, manehna nepikeun ka ngagigeun sarta kuda-kuda nepikeun ka pajengjar nahan benturan tanaga bedogna anu jadi lawan. Hal ieu teh teu saeutik nguntungkeun ka Pakarma. Manehna dina nincakna deui kana taneuh bisa salamet teu kasusul tepus ku gerakan bedog anu jadi lawan. Teu banjir sia geuning, gugur di goha teh Yuda. Pakarma ngagorowo, memang manehna ngarasa kaget oge lantaran yang harapan Yuda teh karasa kalah kah beuki berat. Montong kalah ka pacatrek deuleu karna
Ayo, gerak keturukan kabeh, wawasan nikah karma. Yuda nambalang bari malangkeun bedogna hareupeun dada. Pasti sia adalah Yuda. Tacan ngababatang mah sia waruga sia. Aing mal woleh ngarasa penasaran deuleu sia. Pakarma amarahna beuki ngagugudu, tembong dina renghapna teu beda tinu mentas nanjak. Sorat tukar mah, gerak bejankeun ieu dada kaula. Ulah kalakah pacatrek bae ieu, ka bau-bau sungut deuleu. Gerak buktikeun tah wawasan nikah teh ari nya mah butuh ku nyawa kaula. Yuda dina waktu harita bari ngajorelat ka hareupeun pakarma, sedengkeun bedogna tetep manco hareupeun dadana. Ayeuna sia pasti ku aing bakal dilaksanakeun. Sia bakal jadi bangke sia adalah Yuda. Pakarma nu geus teu sangkaanana yen bakal dipiheulaan rajang manehna ngagentak depok. Hiu, Bedogna disabetkeun deuk ngarampalkeun dampal suku. keur ngagebahkeun hayam teteh karena Yuda bari rikat ngajengkatkeun suku katuhuna. hiu. Ditakis ku bedogna Curalat. dampal sukuna arek ngajejeg sirah, tapi pakarma oge teu cileureun. Sakilat manehna dina waktu harita ngagilekeun sirahna anu dibarengan ku hiukna bedog dek dipake nakis dampal suku, tapi eleh gesit ku gerakan bedogna Yuda. Hiu, Dua bedog diadu deui sabot kitu. ya, cedah. Dampal suku Yuda ayeuna mah geus teu bisa disingkahan deui ngacekuk kana sirah pakarma. Walah, Pakarma dina waktu harita ngagero bari ngagurimpal lak bae manehna nangkara. Mentong aduh-aduhan karena hayah udang deui lah. Yuda nantang, asu sia, asu bodong sia. pakarma nyarekan bari ngagentak ngagorentelkeun badana nu dibarengan ku gerakan bedogna. Pugu be kemerapna ka Yuda nepikeun ka nyeblak reuas lantaran saeutik oge teu nyangka yen pakarma bakal kitu pamolahna. Untung manehna cingeus ngajorelat luncat ka tukang, cacakan lamun teu kaburu mah hanteu. Babajegna lapur dipake sasaran bedogna pakarma. Hei, nasia make ngejar sia Yuda. Pakarma dina waktu harita ngajorowo bari ngagentak ngajorelat hudang sarta maksudna manehanana arek terus narajang. Orok kaya kadenge aya nu ting corowo ari heg teh direret matak ngaranjug pikeun pakarma. Mana horeng pangeusi lembur lodaya teu sirikna ngaburudul tamplok kabeh bari sabedog-bedogna. Atuh geus teu ngalobakeun deui codeka gorowok bae manehna nitah mundur ka babaturanana sedengkeun manehna sorangan geus miheulaan ngabelecet balik deui ka jalan urutadi. Sange ari kudu dicacag di huruf mah nu matak mending oge nyalametkeun diri ku jalan ngagunakeun gerakan lengkah sarebu. Atuh kidaspan pajalin katut aminta nu harita geus ngarepuk deui ka turangga. Pugu we lain deui ting lalenyapna barang mireuneuh anu ngaburusu bari ngulang-ulang bedog geus teu kudu mikir dua kali deui berengbeng bae ieu tilu jago teh. Mangpret nuturkeun pakarma bari bujur mah geus lain deui kokoplokanana asa cek be bedog-bedog urang lodaya teh ngahanca kana pulu. Geus lila itu ya. Pahadun nu pangheulana nyampeurkeun nanyakeun bari urutret ka turangga ejeng Yuda. Da acan abah turangga dina waktu harita nembalan oge nyebutna ayeuna mah abah nurutan Yuda. Nah atuh teu ngabejaan heula ka lembur jang. Untung tadi teh si Kodir hari beus-beus bebeja ka abah cenah hidup keur aya nu ngarepuk. Atuh burusu teh abah teh sabatur-batur muruka dieu. Tetela ki karma terus ngakalakeun jeung jigana aya kidas pantah. Pahadun ngareret ka Yuda, Semohon abah malih sareng aminta. Yuda nembalan,
beki sulit we mamawa si eta batu jelema dugal wungkul maranehanana teh engke deui mah mun aya nanaon teh kudu buru-buru bebeja ka lembur jang. Pahadun bari ngareretan batur-baturna anu masih keneh rajeg sarta sabedog-bedogna masih keneh dilalagar. Satadina abah moal ngarepotkeun kasadayana abdi teh. Turangga ngahehe regreg oge hatena mireungeuh urang lodaya tetela samiuk sauyunan. Tapi perlu ngabejaan mah jaluk. Pak Kasim minangka anu pangkolotna jelengkeung suk bedogna dikana sarangkakeun. Keun bae ajeuna namanya dagi salamet hayu we urang barali. Pahadun bari ngaleng yuda ka tuturangga. Geus kitu mah bring bae budal lumbayan maning ngalegeudeuh saja jalan recok teu beda ti jogjog mono. Rupa-rupa pamanggih aya anu ngarasa handeueul dume anu rek diraponan teh kaburu malang pret manten. Aya anu ngarasa bungah bae dumeh tetulus riributan ku kitu teh mah ngarasa hoream kudu padungdung merebutkeun umur ngan ieu mah awahing kuras inget kababaturan. Memang sakuduna pahejeuk-hejeuk leungeun jeung batur salembur bubuh ripuhna wayahna kudu walatra kabagean. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kidaspan sabaturna lalumpatanana teh bangblas ka Kertasari. Memang satadina teh manehna pangna ngalanto kalodaya maksudna teh lian dek ngintip-ngintip Pahadun nu biasa sok aya di kebona. Tapi bet maranehna nu kapihelaan dihadang ku Turangga Katut Yuda nu dina padungdungna teh karasa memang kacida beratna. Komo bari jeundek di karapuku urang lemur mah kukituna teh heran lamun masing-masing hatena jadi ginggiapeun atuh ka urang Kertasari saeutik oge teu daek cumarita lantaran ari dina seuseuhanana mah pakar mate memang teu dipikaresep geus komo ka Kidaspan nu geus kasohor lain jalma bener. Atuh dina perkara paehna si buri urang Kertasari oge geus pada nyarahweun yen tangtu disurudu ku Bagong. Sabab beda atuh dagingna nepi ka kajembol ngan nepikeun ka hanteuna mah moal salah deui dilantarankeun ku ngagurubag kana gawir anu sakitu lungkawingna. Ku kituna plengles maranehna teu daekeun deui datang kalodaya. Atuh Turangga Katut Yuda geus karuhan aman mah terus bae marulang deui ka goha tepati hariwang teuing lantaran tetela geningan urang lodaya teh beunang diandelkeun. Sedengkeun urang Kertasari geus cukup bisa dikanyahoankeun yen pakarma sabaturna teh kacida teu dipikaresepna. Ku hal eta geus bisa dipastikeun urang lodaya jeung urang Kertasari teh moal nepikeun kajadi mumusuhan nu dilantarankeun ku kalakuan pakarma sabatur-batur. Pikeun samba mah ku eueuhna Turangga jeung Yuda ti pagoron goha jadi asa jongjonaker lain aya kasempetan pikeun ngagoda inten manehna mah teu digomeng-gomeng malah sigana teh geus tara ditanya-tanya acan lantaran pikeun manehanana ayeuna aya deui anu leuwih penting nyaeta pikeun ngalaksanakeun kahayang anu jadi bapakna. Ku kituna pikeun Sukri matak ngajadikeun kakaget oge mireungeuh gurak-gerikna samba ayeuna jeung manehna jadi renggang sarta sapopoe samba teh tara jauh ti imahna Pajatira. Mimitina mah make boga sangkaan yen pasti samba teh keur ngalanglangan Inten Sari. Tapi kanyataanana lamun Inten Sari kaluar ti imah kumanehanana tara disampeurkeun malah make jeung api-api jiga anu teu nempoeun. Samba sok terus nguliwet ka tukangeun tangkal nangka. Atuh lamun ti peuting bubuhan saenggon samba mindeng kanyahoan kaluar ti pangkengna teuing dek ka mana.
oge tingkah lakuna estuning picurigaeunaker unggal keluar oge sok geus jarempe sarta bari jeung cungas cingeus bangun sieun aya nu nganyahoankeun. Ku kituna ayana hal ieu teh pikeun Sukri mah beuki matak teu ngarti bae nu antukna jadi timbul rasa kapanasaran hayang nyaho naha naon anu keur dilakonan ku Samba. Cinek nama Sukri teh jadi ngarasa curiga bener-bener sok sieun Samba aya maksudna anu goreng. Malah dina hiji poe mun teu salah mah dina waktu harita teh poe Jumaah, harita teh wanci pas sore pisan, poe eta Pajatira teu pisan ka tembong kaluar ti imahna ngan inten sari anu tembong teh keur ulu kutek di tempatna Mang Astahiam. Sukri geus lila nempoan Samba dumeh eueuh di pangkengna. Waktu manehna ngurilingan paguron api-api anu keur ngajag-jaggeun suku, manehna dina waktu harita ngan ukur mireungeuh aya Mang Astahiam anu nanggeuy bokor kuningan ngageblus ka imahna Pajatira. Sarta tekung silila manehna kaluar deui nu satuluyna muru ka imahna nyampeurkeun inten sari, tapi luput Samba mah teu katempo. Geus kitu koloyong Sukri kahandapeun tangkal nangka, gek manehna diuk dina jukut bari nyarande kana tangkal nangka, bari hate keukeuh manco ka Samba. Nah keur ka mana cenah manehna teh teu katembong kalangkang-kalangkangna acan. Nah atuh barang manehanana keur ngahuleng anak gebeg teh ngaranju lantaran nyaho-nyaho Samba geus aya di gigireunana bari nepak kana tak-tak teu kanyahoan ti mana jolna. Ongkoh deui manehna teh setengah keur ngalamun panon molotot sasateun nenjo teu beda ti nu lolong bonconong. Keur naon Kri? Samba nanya bari gek manehna diuk di gigireun Sukri. Bet ku ngaruwaskeun ari Samba. Sukri bari ngareret, ebre dina totopong Samba pinuh ku kokotor kembang kolong. Di tempo-tempo teh mane anteng nakar geuningan ngalamun naon Sukri teh keur mikiran inten. Samba kalakah malik nanya bari ngahehe. Ih, milik batur make jeung diinget-inget kuriak matak batuk gangsa. Sukri nembalan bari ngahehe, bari hate mah lain deui kagetna. Nah hati mana Samba teh jolna bet nyaho-nyaho geus aya gigireun. Milik batur kumaha? Dacan katalian ku usikum paheula-heula we ari bener mah hayang. Samba dina waktu harita bari jeung ngahehe. Geus puguh ka urang mah teu daekeun. Ka era-era mikah hayang awewe nu teu daekeun. Mundur kitu Sukri teh. Nya dek kumaha deui atuh? Diteruskeun oge matak bae ributan jeung babaturan. Jeung si Turangga. Nya jeung saha deui? Da geus tangtu atuh manehna moal mikeun lamun inten ku urang direbut. Ongkoh deui jenisna oge moal daekeun, Mbak. Akalan atuh. Ulah eleh teuing ku jalma andar-andar. Moal kuring mah moal Samba. Dek diantepnya nu sakitu gamulengna benang ku si Turangga. Nah kudu dikumahakeun atuh enggak? Cing, direbut moal benang. Atuh jenisna mun diolo-olo moal daekeun. Ka era-era kuring mah. Ih, cek kuring oge. Kudu diakalan. Diakalan ku saha? Nya ku urang duaan. Engke urang atunya nu parebutna. Parebut kumaha ari Sukri? Nya parebut Samba hayang kuring hayang. Tong parebut urang mah. Urang lotre we. Kawas kana barang baik geuningan Samba mah Keur kuring atuh ari embung dilotrekeun mah. Ngana Samba atuh ari kitu mah. Heueuh, mana mending dilotrekeun oge. Ih, kalakah marebutkeun paisan kosong pek bae deuh dah. Ku Samba akalan moal karooh kuring mah Tapi syukur atuh ari moal karooh mah. Tapi kuring bantuan atuh. Bantuan kumaha ari Samba? Bantuan ngakalanana. Har, keneh-keneh atuh ari kitu mah. Kuring bakal kabawa ripuhna. Nya eta Samba pangna moal karooh teh lantaran hoream dari ributan lah. Keun bae atuh Kri. Hitung-hitung ngabelaan kuring we. Kapanan urang teh tibare tos sosobatan. Nya urang silih belaan teh jeung saha deui atuh Kri.
Nya, tapi geningan ari samba ngaleos sosoranganan teu ujuk aja ka kuring nyaho-nyaho les be eueuh. Tas di mana bieu teh? Nada teu ti mana? Ti tadi oge aya we kuring mah. Pohong puguh tas ngala unur-unurnya samba teh. Sukri dina waktu harita semu nyerenge red kana sirah samba nu kalotor bangun anu tas di kolong. Tas ngala unur-unur kumaha ari Sukri? Tong mungkir samba. Geuning eta sirah nepikeun ka pinuh ku kembang kolong. Sukri ngahehe. Kumaha? Samba ngadadak beungeut nanyiak semu anu reuwas, gancang manehna nyuplak totopongna, nyawe meni kalotor naker. Puguh tadi teh tas ti para. Mentas eta tak menerkeun kenteng aya nu peupeus. Samba nyaritana bari rada agak ege bangun anu gugup. Luncat kitu ka para teh samba. Sukri bare nyerenge. Nya make taraje atuh Kri. Geuning itu tarajena masih keneh nanggeuh tuh ti tadi oge. Samba malah sok loba dongeng. Puguh ge nya tos nyala unur-unurnya. His teu make taraje, naik kana palang dada Kri. Beungeut samba beuki nyiak reuwas. Gitunya daekan atuh samba mah. Kapan biasana oge sok ka Mang Astahiam nitah pangmenerkeun teh. Ku urang oge teu nanaon Kri. Ulah ngandalkeun bade gabae. Ongko kapan Mang Astahiam oge keur ngadongeng jeung Inten Sari. Dijawab kitu teh Sukri teu nyarita deui, tapi ari hatena mah beuki kacida teu ngartina. Jelas pangakuan samba teh ngabohong. Kenteng mah taya nu peupeus taya naon. Ongkoh deui asa teu asup di akal. Samba manidaekan kitu biasana oge bentik curug balas nunjuk. Tapi ari ras kanu kokotor dina totopongna, jelas manehna teh tas di kolong. Mangka-mangka di dinya mah imah panggung teh ngan aya dua. Nyaeta imahna Pajatira jeung nu dicicingan ku Mang Astahiam. Ari wawangunan anu dipake paguron mah ngupu, atuh anu dipake maronok ku murid-murid paguron memang nya panggung, tapi sakurilingna ditutup ku awi. Mundek asup kudu di tempat diajar. Mun nyatea mah samba asup ka kolong ngaliwatan pamondokan murid-murid kudu katempo ku manehanana. Ongkoh eta deui leuwih-leuwih mata kaget nate beungeut samba bet ngadadak nyiak semu anu reuwas ka bina-bina. Samba teh bener nyurigakeun kawas-kawas manehna teh ngabogaan hiji rusiah. Sukri ngagarentes dina jero hatena. Red deui manehna dina waktu harita nitenan beungeut samba. Direrete nyumputkeun beungeut bari ngepruk-ngepruk totopongna. Kumaha Kri? Samba ujug-ujug nanya. Naon teh Sam? Eta pamenta kuring. Samba mah teuing kuring mah rada bingung ieu teh ye. Anggur mah geus we lah. Montong kabita kemilik batur Sam. Neangan deui be awewe mah. Teu kurang-kurang nu geulis nandingan Inten Sari. Yeuh anggur mah urang ka imah Sam. Geus lapar ya kuring mah. Sukri dina waktu harita bari jengjung nangtung, maksudna ngajak ka pamondokan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Peutingna Sukri ngawayahkeun maneh teu sare sakitu tembong dina waktu harita geus merelek heuai. Satekah polah ku manehna ditahan. Nyaeta maksudna rek ngintip samba naha kaluar deui atawa henteu. Tapi peuting harita mah samba teh kalakah nyegrek. Atuh geus kitu mah les bae Sukri oge dina waktu harita teu inget naon-naon lantaran manehna oge terus sare. Ngan di mana lilir ngagentak manehna inget heg susur sasar ka gigireunana. Tetela samba masih keneh aya ngajelepeng.
Bangblas nepikeun ka isuk-isu Samba teh teu turun ti tempatna. Ngan nyaeta barang geus rada beurang Samba dina waktu harita ngiles deui bae. Sukri kokotetengan neangan malah kolong-kolong oge kumanehna ditempoan. Nyaeta Samba bisi asup ka kolong saperti cek sangkaanana waktu kamari. Tapi luput teu kapanggi kapara oge ku Sukri dina waktu harita ditempo tetela eueuh. Ngan barang kira-kira geus rada sore harita teh Sukri keur lalangkarakan di pangkengna. Kulutra Samba teh datang. Ari heg teh dititenan beungeutna. Sajabana ti JRT oge kesangna menerenung ciciren mentas lumaku ti anggangna. Tas di mana Samba? Di teangan ti tadi teh teu kapanggi. Sukri nanyakeun bari jongjonang karak. Ah, tas di dinya Kri. Kesel atuh ulu ketek bae di dieu mah Kri. Samba dina waktu harita bari baragadal muka kampretna heg disangsangkeun dina sasampayan. Tas tinu jauh kawas nama geningan. Gening eta kesang mani ngoprot Kri. Nya, Tas di mana Kri? di Pajaten. Tas naon Samba? Kapan tas neangan herang-herang pikeun ngagantikeun Inten Sari. Lin kitu Kri. Samba dina waktu harita nembalna teh bari jeung ngahehe. Goledag manehna gigireun Sukri. Nu kitu-kitu wae mani dihajakeun di teangan Sam. Ih, perlu atuh pikeun ubar hate Kri. Samba dina waktu harita bari terus peureum bangun nu teu aya nafsu pikeun ngobrol jeung Sukri. Kukituna Sukri oge terus bae cicing. Petingna kitu tah dina kaayaan geus simpe. Sanajan bari jeung paroe tapi Sukri geus bisa nitenan yen Samba teh can sare sarta gawena teh ngan guling gasahan bangun anu keur ngararasakeun ka nyeri. Tapi ku Sukri diantep we malah manehna api-api geus sare. Katempo mes-mes Samba teh hudang karasa panona manco ka manehna. Kukituna terus bae Sukri api-api nyegrek. Geus kitu goledag Samba oge dina waktu harita ngedeng deui. Tapi nya kitu teu daek cicing kawas anu digembrong ku Tumila. Memang nya Tumila teh sok ria barijil tapi da biasana oge tara nepikeun ka ngajadikeun gangguan. Geus tuman deui hal sarupa kitu teh. Sabot keur kitu nah atuh ari koreja teh Samba cengkat heg ngarampah heula ka Sukri anu aya di gigireunana. Tetela geus tibra. Kukituna jung bae manehna nangtung heg sarungna dina waktu harita dibebeurkeun rap make baju kampretna terus ngajawang bedog bes disesapkeun lebah cangkengna. Geus kitu keteyep manehna kaluar ti jero pangkeng. Keteyep di tengah imah muru kalawang dapur. Kulutra mukakeun panto. Geus kitu jorebat manehna kaluar. Ku gue pikeun Sukri mah nu memang ti tadi keneh oge acan sare jelas naker petalakuna Samba teh katitenan kabeh. Sanajan bener oge poek tapi di tengah imah mah cempor masih keneh ngaganteng. Sok sanajan hurungna teh ngetetet tapi sinarna saeutik mah tembus ka jero pangkeng. Teu panjang mikir korejat Sukri oge dina waktu harita hudang kop kana bedogna keteyep saperti Samba tadi. Geus aya di luar heg manehna dina waktu harita ngadedengekeun bari nguliwet ka tukangeun tangkal kitamblek.
ngeng sora manuk tuweuh disada deui di luareun pager paguron. Juringkang aya nu nyampeurkeun ka palebah datangna sora. Sidik tangtungan samba oge tembong beungeutna diberem ku lalawon. Ngadadak jajantung Sukri motah naha naon anu dimaksud ku samba teh. Keur kitu aya anu ngajorelat ti luareun pager, digigna jalma jangkung gede, sarua deui beungeutna ge diberem. Ku kituna hate Sukri beuki keketegan, tapi lantaran beuki ngarasa panasaran, manehna terus bae dina waktu harita ngadedempes bari megeg ambekan. Juringkang eta dua jalma teh muru ka imahna Pajatira. Sukri terus nuturkeun bari jeung ku kuliwedan, terus anjog ka handapeun jandela. Duanana tembong dina waktu harita ngarandeg. Borela si jangkung gede teh dina waktu harita ngaluarkeun pesok balati, katingali ngagurilap geus moal salah deui pasti deuk nyungkal jandela. Dek ngelakukeun naon cenahnya? Sukri ngagarentes dina jero hatena. Si sama tetel aja aya maksudna anu teu hade ka pangguru lamun kieu mah. Tapi eta nu saurang deui sahanya? Sukri ngagarentes deui dina jero hatena, bari ragamang kana perah bedogna lantaran pamaksudanana karepna samba jeung babaturanana teh kumanehna arek dicegah. Teu naon cek pamikirna lamun kudu ngalakonan padungdung oge. Tapi barang manehna dek ngalengkah. Juringkang deui ti belah ditu aya anu ngajuringkang nyampeurkeun kanu duaan, tapi nya kitu bari jeung sasalingkeran. Ku kituna Sukri dina waktu harita ngarengkog brek manehna depa bari jajantungna beuki motah. Sedengkeun napasna satekah polah dipege. Baturna samba teh nu tayalian ti bapana sorangan ngahajakeun datangna teh lantaran meunang ngajanggian samba tadi beurang diteang ka tempat pamatuhanana. Gening waktu ditanya ku Sukri tea majarkeun teh mentas neang nu herang-herang, padahal mah harita teh samba tas nepungan nu jadi bapakna. Ieu sababna nu matak peuting eta samba teu daek sare, malah gawena teh guling gasahan kawas anu keur ngararasakeun ka nyeri lantaran kaayaan hatena teu tentrem dek ngalakukeun hiji pagawean anu teu kurang-kurang bahayana. Babarengan jeung bapakna engke lamun geus datang ka dinya. Nu matak barangeng manehna ngadenge sora manuk tuweuh teu sirikna ti buburan yat hudang ciciren bapana harita geus datang. Memang kitu isarahna. Harita waktu bapana samba dek nyungkal jandela, boh manehna boh sambana sorangan teu ngabogaan sangkaan yen aya nu ngintip nyaeta Sukri, tapi anu ngajuringkang ti belah wetan ku bapana samba katempoeun. Ku kituna manehna ngarengkog bari noel ka samba brek duanana cari ngogo. Aya naon abah? Samba nanyakeun ngaharewos, puguh ku manehna mah teu katempoeun. Aya jelema nyampurkeun ka dieu. Bapana nembalan bari jeung ngaharewos deui, bari panonna mah ngaburilak ka belah wetan. Alah, kumaha tuh bah? Samba sorana ngageter pinuh kasieun. Cicing welanan. Bener, siturang teh keur eueuh di dieu. Semuhun bah, carosna mah nuju ka lemurna. Are eta tah, adu cicing belah dinya sa. Mangas tah ieu bah. Oh, di dinya keneh nya cicingna teh. Ke, bener kitu manehanana. Bapa samba bari jung nangtung meueusan, maksudna arek nempo. Tapi lain deui ngaranjugna. Nu ngajuringkang tadi teh nyaho-nyaho geus aya di juru imah. Memang moal kanyahoan datangna lantaran di dinya teh nyayeud ku rupa-rupa pepelakan anu ngahalangan deundeleueun. Bapa samba dina waktu harita ngageroh lirih, sanajan bener manehanana teh kasebut jelema anu geus legok tapak genteng kade,
batur lamun diukur tingkat pangabisana lain handap-handap. Tapi ku karuas mah lat baik manena poho yen harita teh sasatna keur ngajejempe. Puguwe pikeun anu keur ngajanteng di juru imah nu tayalian ti mangas tahiam lain deui reuasna ngadenge sora jelema teh. Eukeur mah memang kacurigaanna geus nyangkaruk dina hatena. Malahan pangna manehanana kaluar teh jero imah oge lantaran ngadenge manuk tua budi sada. Ras inget kana kajadian waktu ti heula teh waktu kadatangan jalma anu diberem beungeutna teh nu saterusna galungan ejeng turangga. Kapan dimimitian ku ngadenge sora manuk tua heula. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan kaludeng. Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketika tenyangka bakal papisah, bulan nyamar munggel tangkal pangharepan, wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, pindah kalengan nu sasar bakal jadi kaonaran. Para kanca sadaya wilujeng kantur